Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang teraskeun acara dongeng Sunda si Bopeng dina cariyos ngalalana karya Adi Uyan anu dipedarkeun ku Mang Cemong dina bagian ka 60 hiji 62 63 sareng 64. Insyaallah 5 episode sekaligus bakal dipedarkeun. Hatur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu mangga urang kawitan bagian anu ka 60. Rakean Mandaraka jeung si Bopeng ting cakakak kagugu ku caritaan si buta sagala beuki. Yeuh urang teruskeun lalampahan urang ke Karangsetra cek si Bopeng tuluy cengkat dituturkeun ku rakean jeung sancaka. Tilu jajaka dina sapanjang jalan teu weleh sempal guyon gogonjakan. Si Bopeng teu eureun-eureun ngoconan sancaka dugi ka tapal batas antara Kadipaten Karangsetra jeung Karangsedana. Si Bopeng ngangkat leungeunna. Rakean jeung sancaka ngarandeg bari pok nanya, "Ngayang naon Ngakang Openg?" "Cicing tak, ulah waka ngalengkah buhaya." "Aya naon Peng ngarandeg?" saur rakean panasaran. "Pokona buhaya di deket suku Uing aya tai munding." Hehehehe cek si Bopeng lumpat ajrag-ajragan. Sancaka kukulutus ari rakean mah kuris seri koneng. "Waduh Ngakang Openg ngeureuyng ae." Anjog ka palataran imah nu lumayan agreng si Bopeng ceulina rancung. "Jempet euy, uing ngadenge aya sora nu menta tulung." "Bener pisan, tekung silila ti jero imah aya 2 pamuda keur ngagusur wanoja nu teterejelan hayang lepas." Kolebat si Bopeng ngahadang 2 pamuda bari nyarita, "Lepaskeun kisanak, tong dipaksa mun eta ambewe embungeun mah." Dibawa ku aranjeun, 2 pamuda mencereng ka si Bopeng. "Montong sok jago ilaing, ieu wanoja pesenan guru kami keur disebakeun." "Waduh, mun kitu kapaksa uing bakal nyegah," cek si Bopeng bari ngiceupan sancaka. "Aduh Ngakang Openg, ngangao nganguing ngiceupang." Si wanoja nyarita ka si Bopeng, "Tulungan uing kisanak, kuring teu sudi kudu jadi tumbal. Bapa jeung indung kuring geus ditandasa ku ieu manusia durjana." Kitu cek wanoja palawargi kaum dangu. Cak dugi ka dieu bagian anu ka 60 mangga urang teras lajengkeun ka bagian anu ka 60 hiji. Palawargi kaum dangu, si Bopeng nyentak eta buta eta 2 pamuda. "Ecageun eta wanoja kisanak." "Hahaha, andika montong sok jago,
ilaing can apa jeung saha ayeuna adu hareupan teh uing moal gimir jeung uing lain jaluk kumeok samemeh dipacok cek si Bopeng bari sacorelat ngarawel eta wanoja tuluy diidiukeun jauh ti eta dua pamuda kurang ajar sia wani ngabongohan aing keur malaweng cek si pamuda nu make baju kampret hideung undur ngakang ngopeng nguing hayang ngelut sancaka maju bari nita si Bopeng mundur heuk tak bere pelajaran ieu dua jalma adigung tembal si buta bari nyamperkeun tembal si Bopeng bari nyamperkeun si wanoja nu keur diupahan ku rakean hahaha tenjo Kang Anom ieu buta hayang diperenan nyawana uing ngoal ngundur ngayo ngelih ngawak nguing cek sancaka bari ngipas-ngipaskeun kopeah bututna buta samemeh ilaing modar bisi panasaran arwah sia kami duaan Anom Sancaka jeung ieu adi uing Tunggul Ameta nu boga gelar sapasang Jagalpati oeng engke ieun ayo kurang ajar ayo Anom urang beresan ieu buta teh Anom Salaka jeung Tunggul Ameta nyabut golokna kurilap saya hideung ngagulung nuju ka Sancaka alias buta sagala beuki palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu bagian anu ka 60 hiji mangga urang teras lajengkeun kana bagian anu ka 62 ngaso heula sakedapnya palawargi kaum dangu dina bagian anu ka-62 Sancaka gancang ngebutkeun kopeah bututna hus cahaya bodas jeung hawa tiis nakis cahaya golok Jagalpati blar bum bum luajian luhung bentrok pamiarsa kaum dangu sapasang ajag Jagalpati ngabangkieung bari gancang mancuhkeun kuda-kudana Sancaka tegedag kaanginan tetep panceg bari anggar kopeah dikipas-kipaskeun kana beungeutna nu kesangan wae mun teu eta tadi ajian salju Mahameru Kang Anom teu salah Tunggul Hartina si buta murid Resi Baruna ngau ngaranjeun ngalah ka ngobrol cek Sancaka ngieun ngisi ngoit jaga bacot sia buta hiat rasakeun golok Jagalpati kami sapasang ajag Jagalpati luncat bari nyabetkeun golokna kana dada jeung beheung Sancaka ngaduh nguing ngahaya Sancaka ngajaul dina ilmu ngentengkeun ragana tetela pisan pamiarsa Sancaka sanajan awak Sancaka badag kawas gajah tapi gerakana enteng pisan hut terang-terang dua golok Jagalpati bentrok jeung kopeah Sancaka sapasang Jagalpati ngoceak bari niupan dampaleungeunna nu ngadadak komper ku hawa tiis akibat bentrokan jeung kopeah Sancaka sapasang Jagalpati acan oge pulih nyaho-nyaho awakna teu bisa gerak tes dua totokan kana dada palawargi kaum dangu baraya Sunda cak dugi ka dieu bagian anu ka-62 mangga urang teras lajengkeun
kana bagian anu ka-63. Dina gerakan kilat sancaka notok beheung dua jagal pati. Akibatna dua jagal pati ngajengjen kawas patung sungut calawak panon bolotot. Ayo ya igolok ngubun ungu-unguing. Cek sancaka wangun nu bungah. Curelat si Bopeng langsung merosotkeun kolor dua jagal pati tuluy kolorna dialungkeun ka jurang. Hahaha, manukna tiriseun euy, cek si Bopeng tuluy nyokot sirem sirarangge sacawuk asupkeun kana dua batok tuluy dua batok eta ditalikeun kana kanjut dua jagal pati. Luar biasa akibatna panon dua jagal pati buncelik tuluy cipanon merebay kawas nu tunggara. Hiu cekok bujur dua jagal pati ditajong ku si Bopeng bari ngalepaskeun dua totokana. Bretek ieu dua jagal pati lumpat kawas diudag-udag jurig. Sapasang dua jagal pati lumpat panggih jeung jalma-jalma aya nu seuri aya oge nu ngarasa aneh. Banglus lampahna ieu dua jagal pati anjog ka guha Karang Hawu. Guru dua jagal pati hiji kolot nu pikasieun buuk gimbal huntu tonggar kulitna torotol. Guru jagal pati nu katelah Ki Rampak nu boga gelar Ki Buyut Burut Sakati. Nyi para hampura guru tiwas kaula duaan gagal nyiwat Nyi Parahasti Prahasti keur tumbal Batara Kala. Kurang ajar laing teu bisa diandelkeun. Hampura guru kaula duaan patelak jeung 3 jago ngora nu elmuna linuhung. Aranjeun nyian wirang aing salaku gulu aranjeun. Aing penasaran saha eta 3 pamuda ngaranna. Nu awakna kawas buta katelah buta sagala beuki. Nu goreng patut ngaranna si Bopeng. Duh ka upami pamuda nu hijina deui kami duaan teu sidik. Aing salila ku melenang di alam pasilatan can pernah ngadenge jago nu boga ngaran tadi Ki Buyut Burut ngahulang bari gancang muka batok nu nempel dina taun 2 jagal pati. Palawargi kaum dango baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng cak dugi ka dieu dina bagian anu ka-63 mangga urang nglajengkeun kana bagian anu ka-64. Dina bagian anu ka-64 Ki Buyut Burut Sakati tuluy ngaregot cai tuluy diburakeun kana kanjut 2 jagal pati. Waras dumakaning waras waluya sebrot dibura. Luar biasa 2 jagal pati harita keneh taeuna kempes. Ilaing duaan hayu urang balitungan jeung eta 3 pamuda. Para mitra kaum dango gancangna carita ieu 3 jagot ting jurelat nuju ka tempatna Larasati. Kacarios si Bopeng buta sagala beuki katutrakean jeung Nyai Larasati beres ngurebkeun indung bapana nu tiwas ku 2 jagal pati. Sarengsena ngurebkeun si Bopeng gunem catur jeung Larasati. Nyai, anjeun ayeuna pahatulalis.
saranti akang nyai leuwih hade ngilu ka akang. Urang kasanghyang sirah ka tempatna iblis momok lesang. Anjeun diajar ilmu silat ka nini momok lesang. Unjuk sumangga Kang Bopeng, abdi bakal nyaluyuan kana parentah ti akang. Muning ngejeng ngakang utang atuh. Ceuk Sancaka sabari regot nginum tuak dina tumbung awi. Tong Nyai, mun milu kasih uta Nyai bakal buhaya. Oh, ngatu ngakang Openg. Si Bopeng curugna kana biwirna mere isyarat mbari pok nyarita. Uta jeung agan rakean moal kungsi lila urang bakal kadatangan 3 jalma nu bakal ngawales ka urang. Rakean surti kana maksud si Bopeng gancang ngacurelat ka pakarangan imah. Dituturkeun ku Sancaka jeung si Bopeng ngan Larasati nu teu ngilu. Larasati ukur ngintip tina jero imah. Curelat jeleng-jeleng 3 jirim ngabadega bari tulak cangkeng. Palamitra kaum dango baraya Sunda di mana we ayana. Rengse parantos 4 episode. Ngaturkeun nuhun ka palawargi kaum dango anu parantos manteng satia di channel. Mudah-mudahan orang sadana dipasihan kesehatan. Kalayan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabales kana kasayan urang sadaya. Amin ya robbal alamin. Rengse parantos episode anu ka 60, 61, 62 sareng 63, oke 64. 5 episode parantos dipedarkeun haturkeun nuhun wilujeng kantun permios.